alam dunia geus paciweung bencana datang ngeureyeung nu maksiat beuki maceuh nu ibadah beuki eueuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Samurah riwayatkeun ingsun saking Ki Jabir kang putra lanang Ki Samurah radhiyallahu anhu, muga-muga nilar bendu safallah anhu saking Jabir gole oleh ngajab ya Jabiring lafaz utian Nabi dan tegani sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam irajulin kalawan wong lanang qatala kang ngabunuh ya rajul nafsahu ing awak rajul binasa gesa kalawan pirang-pirang ruruhit jamparing Kalam yusalli alaih maka orangana nyolati ya kanjeng Nabi alaihi ing atas rajul. Riwayatkeun ti Ki Jabir bin Samurah ai ngaji kieu mah urang ye silsilahna sanadna nyambung. Kula menang ti guru kula menang ti guruna deui, guruna menang ti guruna deui, terus nyambung dugi ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandana nyambung aya syahadah. Bukhari boga syahadah, Muslim boga syahadah. Geus nu datang ke kula mah aya ngaranna ti Kanjeng Nabi ka anu tadi kula aya cukup yang ka surga mah eta ge. Coba nun menang di majalah nang di koran di zaha eta fa syaittanuhu wa syaitanun guruna setan. Ih nu mentek sing hade antak ngaji hadis teh ujung-ujung nama jang menang sumbangan yang proposal adanya beberapa yang proposal turun aduh lawan menturun menyana geser bapak aja teka duluan ku bupati eta proposalna naik heze jasa masyaallah temenang sambarangan Islamun orang ngaji hadis tete itu soal silsilahna majana dan riwayatkan baik cak guru namun orang itu soal sanadna ngariwayatkan ingsu beda orang ngaji Bukhari atau manggih di mana lantaran can pernah ngaji, can pernah ngaji khusus hadis dan riwayatkeun bae. Tapi mun geus pernah ngaji hadis mah ngariwayatkeun ingsun. Eta mah sakadar istilah maca nu pernah ngaji jeung nu teu pernah ngaji. Gesararieun nu pernah ngaji mah lantaran aya doktrin-doktrin, aya kakuduan hese. Ngaji Bukhari mun hayang khusus boga ijazah khosoh kudu 7 kali tamat. Boro-boro 7 kali kakarag sakali ge geus nundutan bae. Heuai deui. Tek ngaji Bukhari mah ku guru dijelaskeun mun urang kabeneran di dinya kacai teu ngadenge tulis lantaran kudu ngadenge ti dituna sami'tuhu sami'na gitu kan hadasana namun teu neuk nang di mana
Tegese ngaji hadis mah sing hade. Komo lurah mengesilok dibaca-baca aja hadis dage. Saya pernah mendengar. Atuh sabira lurah atuh pasit. Tambah jangan ngajalarkeun ujung-ujungna mah sanajan ngahadis Quran ge di KSFPTI nya mah. Ujung-ujung nama kos kiai Golkar kajian ngahadis kajian ngomong Quran ya ujung-ujung nama tuh fulus kene eta mah dilugar diliger doang nama Gola Zaur Jabir bin Samurah kungsi Kanjeng Rasul didatangan hiji lalaki geus maot di gotong ulun yang songkeun ka Kanjeng Nabi si lalaki eta teh qatala nafsu membunuh diri di maqam masyaqis sakururuhit Jampari kumaha tah tinggal nyalateun bae apa Kanjeng Nabi nyalateun falam yusolli alaih Kanjeng Nabi mungeun nyalateun teu Kanjeng jelema nu boga hutang delok nyalateun Kanjeng Nabi mah jelema nu bunuh diri mung kos di urang kiai teh pilih mun sugih diola urus lamun susah dak siapa diola eta kiai Golkar kalarit Rawahu Muslimun ngariwayatkeun gaya hadis Imam Muslim. Duh Masya Allah nu bunuh diri teh tiba heula datang ka kuari loba jasa. Ya Allah ya Rabbi. Lantaran geus teu mahi di otakna urusan teh leuwih gede batan kapasitas otak sehingga mudah tekuatin ku gede hutang teh gede kahayang penampungan seetik ai pemasukan ngan saukur 1 juta sabulan ai cita-cita hayang meuli Fortuner ya otomatis mudah ai kayaan pas-pasan awakna jeung beungeutna ai kawin hayang kanu geulis hayang ka artis zawiji ini ada modal kudu ngukur tangtung wajah kurang Karawang mah ngukur tangtung bae ai beungeut kos kieu mah beungeut perang wayahna we kawin teh kudu nu gelis geus asal aya napasan bae geus ya Allah ya Rabbi tapi ya waris waktu Allah ya nu ngatur kadang-kadang nu kasep pamajikanna jore kadang-kadang nu geulis salakina jore tah ngarepkeun kitu urang teh ayeuna nu kasep kawin ka nu geulis mah tama pariuk mengekek ke batu tama pas tama ieu kebenaran banget jore urang ieu lalaki ai meunangkeun nu geulis jarang terjadi tapi ya Allah ya Rabbi fal manal ijmali utawi gilai kumana gang bangsa ijmal qadilun nafsahu tawang kang abono ngawake gedeli ko ini salah amun amri ngahalalkeun ya qadil zalika ing mangkono qatlu bahwa maka utawi ya qadil kafirun niku kang kafir menjelema ngabunuh diri tekadna memang halal gitu telantaran geus teu kuat teu kafir kemenang wa lam yasahila zalika bahwa fasikun sanajan lamun teu lam yasahila lamun ora ngahalalkeun ya qadil zalika ing mangkono qatu bahwa kaudaya qadil fasikun iku kang fasik terjadi di mana ya di mana baik gede hutang teu kuat bunuh diri tapi tengah halal ke ngan teu kuat bepasek itu kene urusan dagang aduh ya hayang gede teu politik bae lah aing mah izin bunuh diri tapi tengah halal kan pasek mun halal kan kafir
lantarannya hayang gegeran cek bahasa Kangjeng Nabi mah hayang ngagerakeun paeh padahal urusan aing penuh ngatur teu paeh mah dalamunnya hayang gegeraan bertindak bunuh diri mun asa halal kafir dari sama urusan kos gitu mah ieu mah frustasi diputuskeun ku kabogohna insyaallah kasakadar diputuskeun ku kabogoh nginum baygon ceknya nama susu meureun baik gue diinu modal termasuk perang kebenang bunuh diri mah tetep bae teu meunang kajen teuing lompat ka dieu lompat ka ditu ge tetep bae teu meunang ulah diniatan bunuh diri pokona mah berjuang ngalawan musuh-musuh Allah adapun bae geus eta mah urusan Allah. Adapun orang bunuh diri tetep betul menang motif kumaha bae oge. Ieu nu dimasalahkeun ku ari bom bunuh diri. Eta teh teu meunang atuh nanahonan teh geus kitu teh. Sok we perjuangkeun sakemampuan urang tanpa bunuh diri. Qaddaraga Rasulul Karim teman-teman hingga sabah Rasulul Karim Rasul kang moya salat alaihi nyalati ingat sakatil. Radan kenalan juga ligori gadia gadualian qatil an misli fali saking umpama bagawan qatil Kemantak Kangjeng Nabi menyalakan supaya ulah terjadi kedua ketiga dan selanjutnya ku Kangjeng itu disalatan embung aing bunuh diri besi itu disalatan ku Kangjeng Nabi tah di zaman Kangjeng kos kitu untuk menjaga ini berarti gitu darul mafasid azubna sebab dina agama mengandua hiji jalbul masalih kadua darul mafasid sedangkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih tika halti teu pernah mondok mah kajian ieu mah jang nu mondok bae langan bungan sia teu marondok tika halti teh nalika kos kitu mah jaga aing mondok atuh sia ka ditu ka pondok yang Haji Fendi Waqadzalla alaihi lan teman-teman nyalati alaihi ngadu segwati sahabat radhiyallahu anhum ganilar benu sahabat salmun saking sahabat lialla yudfana bila sholatin berpun yantara dan pendem dan kubur yakatil kalanora dan sholati tapi Kangjeng Rasul marentah ka sahabat majung sholatin teteh supaya ulah dikubur tanpa disolatin pasek sholatin baik Tahlilul abyu taiki lagi gurayan gang bangsa labat bimasyaki sajamum miskosin tapi masyaki siku jamai laban miskosin wawalan wadaya miskos daigun lasunariobun ruruhid gang ambagal hirbati kaya tumbak dalam yusolli alaih ayah ukubatan lahu karena ada nyiksa lahu gaduh qatil wawalan ligori lan kena nolak kadualian qatilan mitifali saking umpama pagawean qatil bikul hadis tawi gilai gubiki hadis ada mausalatil hakim iku aranya lati hakim ala qatilin ngada sayang kang ngaburun nafsai ngawati qatil ulah hakimah ulah nyalatin wali gori lan kadualian hakim kiai ulah ayu saliyah nganta nyalati hakim alaihi ngada zakatil limarahun nasai kena barang kang usnyallakan wing mazabah imam nasai anda Rasulullah yang satu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum wajabah Kangjeng Rasulullah nama fala usalli alaih Napan udah ingsun maikum maka olah nyalati ingsun ingat zakatil ustafadu maka dan amri faedah min hadzal sesaki ikilah asrana garang satu nelian gitu Kangjeng Rasul mah iku usalli alaih nyalati agar ingat zakatil salian Kangjeng Rasul dipersilakan bahasana ama anak mafala usalli alaih kuring mah moal nyalatin berarti maneh masilahkeun nyalatin kanu boga hutang Kangjeng Nabi madara nyalatin moal ulama anjeun mah ulas bae nyalatin mendak nu bagus mah kiai mah kuari ulah nyalatin tanya ulang ridit ente
utang tadi bank kabang buka utang temun buka utang ulah nyalat hampir barokah utang kabeh bari mah pemasukan sholawat ke kiai Nabi Hurairah wallahu alam bisawab.